usik sareuring dumadi satincak make pikiran. Hartosna naon rupi anu bade dipidamel diemut heula. Ulah sologoto. Pamirsa, tepang deui sareng Sipkuring dina ngimeutan paribasa Sunda. Aya paribasa Sunda anu nyebatkeun usik sareuring dumadi satincak make pikiran. Hartosna naon rupi anu bade dipidamel diemut heula. Ulah sologoto cenah mah. Sapertos anu disaurkeun dina pitutur kieu nya. Cenekna dulur-dulur kudu malikiran teh nu hade, nu peryoga, nu bener, nu adil, nu mulus, nu manis, sarta nu kaajen. Tah kitu pamirsa nya, urang ngalebetan emutan urang ku nu hararade supados naon rupi anu bade dipilampah tiasa maparin mangpaat. Kanggo nu sanes oge kanggo urang nyalira. Sakitu nu pihatur permios.